Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng gendeng ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abu Nafisa. Walau kanat sareng lamun kabuktosan naon tilkal hayawanatu itu pirang-pirang hayawan eta mimma tetep tina perkara yasilu anu ngocor naon damuha getihna itu hayawanat lakin lada mata tapi henteu aya getih eta maujud piha dina itu hayawanat au fiha atawa eta tetep dina itu hayawanat damun ari getih layasilu anu henteu ngocor itu dam li sigoriha karena letikna itu hayawanat falaha mangka eta tetepikeun itu hayawanat hukmu ma ari hukumanana perkara yasilu anu ngocor naon damuha getihna itu hayawanat fa'in goyarot mangka lamun ngarobahu kana itu maun naon almayitatu bangke likasrot ya karena lobana itu mayitah turihat atawa dialungkeun itu mayitah fi dina itu maun ba'da maut ya dina sabada paena itu mayitah kosdan bari ngamaksud tanah jasa mangka ngandasisan itu mayitah jajman kalawan pasti kama sapertikeun perkara jajamanu ngamistikeun itu Ibnu Rib'ah bihi kana itu ma fi syarhin dina syarah wal hawi sogirina sareng dina hawi sogir wa yuhodu sareng dipahami mafhumi kaulihi ma tina dipahamna ucapanana itu hawi sogir sareng sarah bada maut ya dina sabada paehna itu mayitah kosdan kalawan ngamaksud naon anahu sanyana kalakuan sareng tingkah lao toroha lamun ngalungkeun hakana itu mayitah sasah sunjalma bila kosdin kalawan teu ngamaksud au kosoda atawa ngamaksud itu sahos tor ha kana ngalungkeunana itu mayitah ala makanin kana tempat akhoro anu sajen itu makan pawako atului rag itu mayita fil ma'i dina anu ajur au toroha atawa ngalungkeun ha kana itu mayita sahaman jalma la yumayiju anu henteu ngabeda-bedakeun itu man au kosoda atawa ngamaksud ieu man torhaha kana ngalungkeunana itu hayawanat pihi dina itu maiun pawako atului rag itu hayawanat pihi dina itu maiun wahya sareng ari itu hayawanat eta hayatun anu hirup pamata tuluy paeh itu hayawanat pihi dina itu maiun annahu mangka sanyana itu torhu eta layadurru henteu ngamadaratkeun itu torhu wawa sareng ari itu hukum eta kadalikanya kitu sapertikeun layadurru wa ingkanat sanajan kabuktosan fi badinushil kitabi eta tetep dina sapalihna salinan kitab wa matat sareng paeh itu hayawanat pihi dina itu maiun fa dohiruhu mangka ari dohirna itu kawal nemrakna itu kawal eta anna hasanyana itu hayawanat eta laut turihat lamun dialungkeun itu hayawanat wahya sareng ari itu hayawanat eta hayatun anu hirup fayufassolu tuluy dipisahkeun fiha dina itu hayawanat naon baena antaqa antara tumiba na itu hayawanat binafsiha kalawan dirina itu hayawanat amla atawa henteu summa lam tuluy kedah apal anjeun annal ayana sanyana pirang-pirang dat eta jamadun benda mati wahaya wanun sareng hayawan pal jamadu mangka ari benda mati kulluhu tegesna sakabehna itu jamad eta tohirun anu suci li annahu karena sanyana itu jamad eta khuliqo didamel itu ajamad limana fi'il ibadi pikeun ngalap mangpaatna pirang-pirang abadi walau mimba'dil wujuhi sanajan kabuktosan itu manafi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang jalan qala ngadau Gusti Allah taala walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a
huwa ari Gusti Allah eta alladzi dat khalaqo anu ngadamel itu ladi lakum karanjeun kabeh ma kana perkara fil ardi anu tetep itu ma aya di bumi jami'an halna sakabehna wa inna maya sulu sareng pastina hasil naon al intifa'u ngalap manfaat ayak mulu atau nyampurna kenana itu intifa bitoharotiku bebersih bitoharotiku bebersih ilama angin perkara naso anu nganas kana itu ma saha asyari'u syari ala najasatihi kana najisna itu ma wawa sareng ari itu ma eta al muskiru anu ngaweurekeun al mai'u anu ajur itu muskir wa kadalika sareng eta nya kitu sapertikeun jamad al hayawanu ari pirang-pirang hayawan kuluhu tegesna kuluhu ari sakabehna itu hayawan eta tohirun anu suci lima karena perkara marro anu parantos kalangkung itu ma ilama angin perkara istasna anu ngiwalhu kana itu ma saha asyari usyari aedon deui wa qadna bahas sareng nyata ngelingan musonib ala dalika kana itu hayawan bikaulihi kalawan dauhanana musonib wal hayawanu lapad wal hayawanu sareng ari hayawan kulluhu tegesna sakabehna itu hayawan eta tohirun anu suci tohirul aini tegesna anu suci dina datna hala hayatihi dina tingkah hirupna itu hayawan ilal kalba angin anjing walau mu'alaman sanajan kabuktosan itu kalba eta anu dipelajar li khobari muslim karena khobarna imam muslim tohuru ina ahadikum ari suci na wadah salah sahiji aranjeun kabeh ida walago di mana-mana ngaletak fihi kana itu ina naon al kalbu anjing eta ayyagsila kudu ngumbah itu ahad hu kana itu ina sab'a marotin kalawan 7 pirang-pirang balikan ulahunna ari salah sahijina tina itu sab'a marroh eta biturobi tetep kalawan make taneuh wajhu dilalati ari jalana nuduhkeun eta anna toharota saenyana nyucikeun eta imma li hadasin pada ugah karena hadas au hubusin atawa karena najis au takarumatin atawa karena ngamuliakeun wala hadasa sareng henteu aya hadas eta maujud alal inai kana wadah wala takarumata sareng henteu aya ngamuliakeun eta maujud fata ayanat mangka narima tangtu non toharotul khubusi nyuci keunana kokotor fasabata tuluy tetep naon najasatu pamihi najis cangkemna itu kalbu wahwa sareng ari itu pamun eta atyabu azzaihi pang utamana pirang-pirang jujena itu kalbu balhua balik tari itu kalbu eta atyabu hayawanati pang utama na pirang-pirang hayawan nukhatan tina arah-arah bau cangkemna likasroti makarna lobana perkara yulhisu anu ngaletak itu kalbu pabaqiyatuha mangka ari tetepna itu azzaihi eta aula leuwih utama wal hingjiro sareng bagong bikasril kho kalawan dikasrahkeun khona al mujamati anu make cecek itu ho li anahu karena sanyana itu hinjir eta aswaun eta aswau leuwih goreng halantina arah-arah tingkahna minal kalbi tibatan anjing li anahu karena sanyana itu hinjir eta layub tanah tara diingu itu hinjir bihalin kalawan tingkah wanukido sareng diudar naon hada ta'lilu ieu ngelatan bil hasaroti kalawan gegeremetan wanahwiha sareng bangsana itu hasarot walidalika sareng karena itu nukido kola ngadau saha an-Nawawi Imam Nawawi laisa lain lana eta tetep milikna kami naon dalilun dalil wadihun anu jelas itu dalil ala najasatihi kana najisna itu hinjir lakinidda'a tetapi nangaku-ngaku saha ibnu mungdir
al ijma'a kana ijma ala najasatihi kana najisna itu hinjir. Wa urido sareng dibantah naon dalika itulah kinidda Ibnul Mungdir al ijma ala najasatihi bimadhabi malikin kalawan pendapatna madhabna Imam Malik wa rawayatin sareng pirang-pirang riwayat an Abi Hanifah ta anu tetep nampi ti Abi Hanifah annahu kana sanyana itu hinjir eta tohirun anu suci wa yurodu sareng ditolak naon hadana kadu ieu ngudar elat bi annahu kalawan sanyana kalakuan sareng tingkah eta mandubun disunatkeun naon ila qotlihi kana maehanana itu hinjir min ghairi dororin kalawan teu aya kamadaratan fihi dina itu qotlu wali annahu sareng karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta yumkinu imkan naon al intifa'u ngalap mangpaat bihi kana itu hinjir bihamli syai'in kalawan manteskeunana perkara alaihi kana itu hinjir wala kadalika wala sareng henteu eta kadalika nya kitu sapertikeun hinjir al hasrotu ari gegeremetan fihima dina itu dua masalah wa masareng kana perkara tawallada anu dilahirkeun itu ma min huma tina itu kalbi sareng hinjir ay min jinsi kulin tegesna tina jenisna saban-saban sahiji min huma anu tetep tina itu kalbi sareng hinjir aw min ahadihima atawa tina salah sahijina itu kalbi sareng hinjir ma'al akhori sarta anu sejen aw ma'a ghairihi atawa sarta lianti itu akhor minal hayawanati nyatana pirang-pirang hayawan atau hiroti anu suci itu hayawanat walau adamian sanajan kabuktosan itu hayawanat eta bangsa anak Adam kal mutawalladi sapertikeun anu dilahirkeun baena bin antara ajag wa kalbatin sareng anjing tagliban karena ngalindih lin najasati kana najis litawalludihi karena bijilna itu mutawallad min huma tina itu di bin sareng kalbatin wal par'u sareng ari anak eta yatba'u sok anut itu par'u al aba ka bapa pinasabi dina nasabna wal umma sareng ka indungna firriki dina sifat abidna wal huriyati sareng sifat merdekana wa asropa huma sareng pang muliana itu abun sareng umun fid dini dina agama wa ijabil badli sareng ngawajibkeunana jadi gaganti wa takriril jijiati sareng tetepna upeti wa akhoppa huma sareng pang enteng na itu abun sareng umun fi adami wujubi zakati dina henteu wajibna zakat wa akhassa huma sareng panghina-hinana itu abun sareng umun fin najasati dina najis wa tahrimi dabihati sareng dina haram pepencitan wal munakahati sareng dina silih kawin wal mayyitatu wallahu alam bisawab.